Kemana si boneng teh anjing teh? Bejana menang rezeki si anjing teh. Mana? Di saung gitu anjing, aya saung tuh. Paling di teangan ge anjing kemana ge. Aya boga rezeki anjing nyumput teh. Aduh. Mananya euy? Saung itu eueuh. Oh. Anjing jeung capek di aing dengan si boneng. Wah, siga itu si anjing teh euy. Waduh, heueuh we anjing teh. Aduh. Nya anger anjing si boneng mah. Sia mah waktu boga milik anjing. Nyumput sia mah. Aing teh diajakan goblok. Sia boga milik anjing. Ieu di saehu aduh ampun yeuh. Mun jempling-jempling. Aduh. Aduh. Tuh lotek ya teh. Oh, aduh. Kemana wae atuh. Hayang pisan teh aduh. Kuduna mah di sanguan teh ieu mah lotek teh di sanguan. Ah. Atuh bayar duaan. Sagehan we ya kaingetan mah. Anjing goblok geus boneng. Aduh, boga rezeki tempo boga rezeki mah nyumputan aing si koplok eta. Bukan aing teh nyaho manuturkeun udah biasa HS tadi mah aing capek-capek. Aing geus capek anjing ngan napas. Bagian kan aing teh aya titipan ieu teh. Ieu. Pokona ti kabogoh di dinya. Sok we tempo supres sana. Pahugi cenah bajarkeun teh. Hah? Duit anjing 2 juta anjing. Supres cenah. Keur Kang Boneng. Tapi kan dibungkus ku daun. Nemuan atuh supresna yeuh. Ti Sultan mah Dubai Arab. Tiba Deputri. Oh, Deputri ti Dubai mah. Oh, nya Dubai mah euy. Yang neng erna oge nepi teu ieu di daunan yeuh. Transfer. Oh, so atuh nuhun ya. Iya, siap. Kawerana ieu ditarima tuh. Iya.